Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para wargi. Tah ieu lemur anu aya di Cisarua teh Desa Cimangu anu tempatna di Pasir Kuning teh. Ieu sate acana kajantenan longsor. Tah ieu satesna longsor para wargi. Katinggalnya kabeh bumi teu aya anu kalangkung istuning rata ku cai teh nuju milarian anu korban anu karuang para warginya tuh hiji-hiji kapenak alhamdulillah biasa kapenak hiji-hiji sok sanes korban masih kena seueur para warginya tuh buat kajantenan di awal 2002 di Kabupaten Bandung Barat para wargi sadayana lungsur tikawit pemerintah tikawit keamanan TNI Polri sadayana gabung sareng warga masyarakat kanggo milarian korban anu karuang ku urug di Gunung Bulangrang tiap warginya mudah-mudahan jeung kabaranak sadayana jenazahna kalayan anu dikantunkeunna sing tarawakal sing ikhlas ridho kalayan mudah-mudahan urang sadayana tiasa nelaahan tiasa gelarupi kajantenanna kawargi ieu ti luhur ieu jalan cai anu ti luhureun ti gunung jalan cai jalana di gunung kahanap teh kawarginya jalan cai di gunung teh jalan itu paling luhur tuh wakas kawarginya tuh gimana kaki geuningan tuh pantesan cai teh tekatahan kalayan ageng kawargi sakitu nu tawing di gunung di luhur gunung terus mapai ka handap tugikeun ka kampung ka pemukiman gitu nah mah tos lahan sayuran ageng itu pamili pelakar ku kai mah insyaallah moalnya tah jadi itu tuh tah tadi bener tadi dia di gunung dia di kamera lagi rada bateri mah hidung mah begitu bakal ngeblek tadi itu luhur gunung Bulangrang dia teh mapai gitu tah kahanap gitu perwargi mudah-mudahan urang sarena sing diterbihkeun tina bayi dianggarkeun tina marabahaya sing arareungeut kananya sing biasa jaga-jaga karena musibahnya gitu cenah para wargi.